Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustarotu sareng disyaratkeun. Aidon deui naon ma'rifatul kiblati nganyahokeun kiblat. Wa yajibu sareng wajib naon satrul aurati nutupan aurat bisa tirin ku anu nutupan tohirin anu suci mubahin anu dimenangkeun. Wa yajibu sareng wajib naon robun najasati ngaleungitkeun najis minas saubi tina pakean wal badani sareng tina badan wal makani sareng tempat. Wa yajibu sareng wajib alal qadiri kajalma anu mampu naon ayyu sholliya yen salat ieu qadir al fardho kana salat fardu iman barina anu nangtung. Barang baca Bismillahirrahmanirrahim. Kamari nu jadi syarat salat teh nyaeta nganyahokeun asupna waktu. Tiasa ku kayakinan, tiasa ku ladang ijtihad, tiasa oge ku sangkaan. Ngan teu meunang ngalaksanakeun salat bari mangmang antara asup jeung acana waktu salat. Nu kadua tina syarat sah salat teh nganyahokeun kiblat. Ieu nganyahokeun kiblat teh jalana ku ru'yah. Ai ru'yah teh katingal, ditingali. Atawa lamsun dicabak, berarti keur jalma anu punten teu tiasa ningali dicabak kabahna. Lamun nu normal ningali biru'yah ku ningali, lamun nu teu ningali ku nyabak. Kemudian jalma nu normal ngaberitakeun yen nu dicabak ku jalma lolong eta teh bener Ka'bah. Ditungtun ku urang teh nu teu bisa ningali teh. Yeup ka dieu urang cabakeun Ka'bah nu sok dijadikeun kiblat teh. Ditungtun dicabakeun pananganna teh tah ieu bangunan kiblat bangunan Ka'bah teh. Dibejakeun.
ngan ru'yah di dinya teh keur jalma anu deukeut ka Ka'bah. Lamun jalma salat di sakurilingeun Ka'bah, ngurilingan Ka'bah atawa di Masjidil Haram, pokona tempat nu deukeut katingal datiahna, maka madep kana teh kana datiah Ka'bah. Lamun urang salat di jauh, sunnah nalika salat teh panon ningalikeun kana tempat sujud. Teu sunah tangga, teu sunah lempeng pandangan teh. Sunnahna ningali pangsujudan. Lamun urang salat di dieu nu jauh ti Ka'bah. Lamun nu salat hareupeun Ka'bah, sunnahna justru ningali Ka'bah, lain tungkul. Salat di palataran Masjidil Haram nemrak Ka'bahna, tingali Ka'bah, sunnahna kitu, lain ningali pangsujudan. Kumaha madepna? Cek tadi syarat sahna teh nganyahokeun kiblat. Lamun nu deukeut kitu nganyahokeun datiahna kiblat, tegasna katingali lamun anu tiasa ningali, atawa dicabak lamun jalmi teu tiasa ningali. Berarti teu ngulon wungkul, bisa ti berbagai arah, da Ka'bahna dikurilingan gitu. Contoh misalkeun ieu gelas teh Ka'bah, jalma teh aya nu salat di dieu, aya nu di dieu, aya nu di dieu, aya nu di belah ditu. Bisa jadi pahareup-hareup nu di dieu jeung di ditu, atawa nu di dieu jeung nu di dieu. Kaselang ku Ka'bah. Geuningan atuh urang ka belah kulon madepna kabeneran urang mah aya di wetaneun Ka'bah gitu. Jadi madepna ka belah kulon. Talamun salatna di palataran Ka'bah mah, di palataran Masjidil Haram mah misti kudu katingal datiah Ka'bahna. Jadi mustaqbilal Ka'bah teh bener aya hareupeun. Ari nu tepat nama urang mah lain mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblah. Sabab anu dijadikeun arah ku urang teh arah kiblat, arah Ka'bah ngaranna kiblat gitu. Kabeneran urang mah kuloneun urang Ka'bah teh, jadi nu disebut kiblat teh menuju arah kulon gitu. Jadi kiblat teh hartina arah nu menuju ka Ka'bah eta kiblat ngaranna. Ta urang salat di dieu kiblat ngaranna mustaqbilal kiblat, madep ka arah anu salempengan Ka'bah. Kumaha atuh cara nganyahokeun lempeng jeung teu Ka'bahna? Bisa ku make alat kompas, aya ilmu khusus keur nangtukeunana. Lamun cekolot mah dipadom teh supaya yakin yen arah teh lempeng jeung Ka'bah. Tawa lamun ayeuna mah zaman modern bisa di-download aplikasi aya petunjuk arah kiblat. Sarua make nama metode kompas aplikasi eta teh. Ngan leuwih simpel wungkul pedah dina HP gitu. Bahkan bisa ditunjukkeun ku kamera arah urang teh lempeng teu jeung Ka'bah. Aya dina layar kamerana. Lamun ente boga HP rada alus mah download aya ngaranna teh NU online, di dinya aya nunjukkeun arah kiblat, bisa ku kompas, bisa ku kamera langsung. Jadi lamun pas jeung kiblat teh bakal aya gambar Ka'bah dina HP-na teh kitu. Leuwih simpel ayeuna mah ngan baheula mah sok ku kompas manual. Salah sawiosna guru urang sadaya di dieu kersana sesepuh masih kene nganggo kompas gitu.
di mana bade ngadamel bumi, bade bangunan masjid, bangunan musola dipadom heula, dilempengkeun heula si arah kiblatna teh supaya bangunanana pas lempengan ka kiblat gitu. Kan sok aya geuningan ari posisi masjid bangunan ti luar mah ngeunaheun simetris, tapi aya geuningan ditingali sajadahna teh di jerona teh nyarengkong. Berarti ngukur alah kiblatna sanggeus jadi bangunan. Talamun ente isuk rek nyieun imah, nyieun musola, nyieun madrasah, nyieun masjid, ukurna memeh nyieun. Ulah nangtukeun kiblat geus jadi bangunan, ameh teu nyararengkong salat di jero imah teh. Gitu. Karena ku zaman ayeuna bari ieu. Tah, ieu berlaku deui zon tina fikih. Cik ente ayeuna salat malika kulon. Kunon make turut malika kulon salat urang. Hah? Kunaon di madrasah ieu malika kulon salatna? Ah cenah ada batur we salatna kitu urang ge ngilu we malika kulon. Tetep dina hate kudu aya zon yen arah nu dipake salat ku urang teh kiblat ngaranna. Kedah ageng sangkian. Teu kudu ayeuna ente ngukur make rapia ti dieu ka Ka'bah ka ditu ka Mekah. Ka capek-capek. Gunakeun zon niyah urang sangkan urang yen arah salat urang teh pas jeung kiblat. Sok sanajan pada buktina lamun diukur ku bola misalkeun teh ti madrasah bodas nepi ka Ka'bah talempeng teu naon-naon. Gitu. Eta teh ngaranna ladang ijtihad ngerahkeun sagala rupa ilmu nu aya dina diri keur nangtukeun hiji perkara termasuk arah kiblat. Ku zaman ayeuna mah leuwih simpel nu tadi teh bisa ku kompas bisa ku aplikasi lah. Bisi panasaran pangangguran sok engke peuting nu patrol ukur ku HP arah kiblat anu bener di madrasah ieu ka mana nyengkongna. Jadi simpulna lamun nu caketeun Ka'bah ningali kana zatiyah Ka'bahna, lamun nu tebih kana arah nu menuju Ka'bah. Kalaresan urang diwetaneun Ka'bah jadi urang salatna malik ka belah kulon. Nu katilu syarat sah salat teh satrul aurah, bisa tirin tohirin mubahin, nutupan aurat. Mafhum lah dina ayeuna naon sapinah kan aya babagian aurat al auratu geuningan pasal al auratu. Tergantung kumaha jalma nah awewe nah lalaki, awewe lalakina nah merdeka nah abid beda-beda cara nutupan auratna. Cara contoh nu masyhur wae nu mayoritas lamun lalaki baina surah wa rukbah, lamun awewe jami'ul badani ilal wajha wal kafain. Mun lalaki antara bujal jeung tuur nu wajib ditutupanna teh lamun awewe sakabeh badan kecuali wajah jeung dampal panangan keur salat. Tak kituna teh wajib nutupan auratna teh gitu. Jadi sabenerna lalaki ku sarung hiji oge bisa jadi salat teh. Tunda we sarung belah luhurna diluhureun bujal. Kahandapna asal nutupan tuur. Sa salatna da geus katutup auratna. Ngan piraku ari nyang hareup jalma meuni gaya bebeakan, ari rek nyang hareup pangeran make sehelai sarung wungkul gitu. Asa teu boga kasopanan kapan urang teh. Termasuk ieu aya dina Syama'il Muhammadiyah nu keur diaraji di ruangan 3. Anggean Kangjeng Rasul teh nu katawis ku para sahabat tangan acukna teh para ranjang.
tah lamun sakalian keur salat mah maksakeun ulah make nu pondok. Rasul mah pararanjang tanganna teh, acuk tanganna teh. Karesepna hiji warna bodas, bayidhoa dua, khudra hejo, tilu ahmar beureum, kacaritakeun dina bab anggean Rasul teh. Warna bodas, warna hejo, warna beureum. Bahkan dugi kadidawuhkeun Ibnu Abbas upami telepat, abdi teu kantos ningali anu panggayana di antara jalma-jalma kecuali Kangjeng Rasul nalika nuju ngangge anggean nu warna beureum, hejo, bodas. Lain baju ayeuna warnana kolaborasi lain, sawarna-sawarna maksudna. Kadang kawis nganggo warna bodas gitu Rasul teh. Kadang kawis nganggo warna hejo, kadang kawis nganggo warna beureum. Ta usahakeun sakalian keur salat mah nu panjang gitu lengan baju teh. Da Rasul oge pararanjang lengan baju. Sok sanajan cek tadi ku sehelai sarung oge sah nutupan orat ke lalaki mah. Tapi kan orang teh sajaba ilmu boga oge tata krama gitu kasopanan. Talamun keur awewe jamiul badan ilal wajha wal kapain gitu oge lamun awena merdeka. Mata ku pami istri nganggo mukena ayeuna mah da sok aya nu kadiannya. Nah, tah nundana teh di dieu ye. Ulah di dieu jiga tiung. Sabab ieu tah handapkeun gado orat. Tah nunda mukena teh di dieu. Ameh katutupan gado teh. Ayeuna mah da aya nu kadiaan ieu. Musimna geus teu hese deui. Ngan jarang ayeuna mah mukena nu leungeunnan, kolot baheura mah loba keneh nu leungeunnan mukenana teh. Ayeuna mah nu ngeblus langsung dua. Hiji kaluhurna dua kahandapna. Bola mah aya nu ngeblus langsung bari leungeunnan gitu. Nah, model unggul eta mah nu penting nutupan orat gitu. Pakaian nu kumaha nu dipake nutupan orat nalika salat teh? Tahirin nu suci tegasna bersih tina najis. Mubahin nu dimeunangkeun. Kumaha nu dimeunangkeun teh? Sabab anggean contoh keur pameget teu sadayana anggean dikengingkeun. Maksudna jenis kain. Teu sadaya jenis kain tiasa dianggo ku pameget. Ieu keur nyurahan mubah ya. Mana contona? Saperti lalaki make pakaian anu bahana meles tina sutra wungkul teu meunang. Meunang sote lamun dicampur bahanna sutra aya bahan sejen aya. Keur awewe mah justru alus make sutra teh. Keur lalaki mah ulah lamun bahana meles sutra wungkul. Eta contoh anu mubahin nu dimeunangkeun teh kitu. Jadi raksukan anu teu dikengingkeun dianggo di luar salat usahakeun salat oge ulah dipake gitu. Jika contoh tadi lalaki make pakaian meles bahana tina sutra ulah dipake salat. Di luar salat ge teu kenging. Kecuali lamun campuran bahana. Kumaha sah teu salatna? Sah nama gitu. Salat nama sah walakin tasiu salatu rajulin satru aurat sataro auratahu bil hariri wa in haroma alaihi indal qudrati ala ghairi.
sok sanajan mampu udah pedah mampu make sutra sote hari secara sah jeung teu namanya sah wae salatna mah gitu. Pokona mah nutupan aurat bari suci gitu. Tawapunten maklum ayeuna model-model pakaian teh loba termasuk mukena awewe oge teu sajenis. Sok aya bahan teh nu ngangkang tembus pandang ipis atulah bahasa singkat nama ipis bahanna teh ongkoh make baju tapi kutang jeung cangcutna kadeuleu rawang tak kade teh kayak nu kitu bahanna teh kitu mantak wajar lalaki sing ngarti wajar lamun isuk pageto pamajikan menta pakaian nu alus bari mahal wajar nu bere dibere nu murah bisi kitu ari jenis pakaianna modelna mah alus ngan eta bahanna gitu. Palebah pakaian dibere pakaian murah pamajikan urang tuluy dibawa ka pasamuan dibawa ka uleman kanu loba jalma piraku cangcut jeung kutang pamajikan urang rek dibewarakeun ka batur gitu. Bere nu buni teh lain wungkul make pakaian buni jeung warna kulitna kabunian ku kain gitu. Talamun milih mukena we ulah nu araripis leuwih nyaho awe lah bahan naon anu henteu tembus pandang atawa ulah oge anu babari tembus rambut kade kan sok aya buuk teh anu jocronggeun ngan mesinnya oge panjang aya we anu nembus kana tiung teh nu nembus kana mukena teh tamatak memeh salatna memeh make mukena memeh make tiung awe ulah era make ciput teh pake heula ciput sabab bahan pakaian kadangkala bisa katembus ku rambut carocrong gitu kala luar sedengkeun kan ari rambut istri mah ora sok sana salembar. Jadi kade milih bahana kedah uninga urang lain maksudna rek pipilih jang pakaian sorangan urang teh rek bener-bener ngayakinkeun nutupan aurat sorangan gitu mastaka teu kudu era awewe make ciput lah cenah jiga nini rek nutupan aurat teu kudu era karena yana marada usum ongkoh ditiung tapi ponina ditembong-tembong gitu rada usum kapan ayeuna atuh keur naon cek urang gitu ongkoh ditutupan ongkoh ditembongkeun tah jadi eta nutupan auratna nu suci jeung anu dimeunangkeun tergantung jalma nu salatna saha nah lalaki nah awewe aturan nutupan auratna beda-beda. Salajengna syarat sasolat wa yajibu rafun najasati minas saubi wal badani wal makani kudu ngabersihan heula najis nu aya dina badan nu aya dina tempat jeung nu aya dina pakaian nu dipake ku urang. Badan urang bersihkeun, tempat salat urang bersihkeun, termasuk pakaian urang oge kudu dibersihkeun heula tina najis. Dawuh Rasul tanazzahu minal bauli. Kudu gawe susuci anjeun tina cikii maksudna tina najis umum. Bade tina najis naon wae nalika urang rek salat kudu dibersihan heula. Dina anggean, dina badan, dina tempat.
salajengna syarat sa salat keneh wayajibu alal qadiri ayyusholliyal fardhu qaiman wajib jalma nu mampu keneh bari nangtung salat fardu wajibna naon wajib bari nangtung gitu jalma nu mampu keneh nangtung ngalaksanakeun salat farduna wajib bari nangtung teu meunang diuk geuningan di dieu aya bahasa fardu ayyusholliyal fardhu ari kitu lamun salat sunat kumaha salat sunat mah meusing ente jag-jag kene oge rek salat sunat bari diuk pek teu naon-naon sah. Oh, nu kelas 2 meureun geus kapanggih aya dina Riyadul Badiah ngan wayahna salat nu bari calik salat sunat maksudna ganjaranna bakal satengah ti anu nangtung sabab bongan saha ngalaksanakeun salat bari diuk padahal manehanana kuat keneh nangtung ari kitu mah ku diukna teh pedah teu kuat nangtung moal dikorteng moal dikurangan ganjaranana tong bora sunat fardu oge ari teu mampu bari nangtung mah nya bari diuk gitu. Jadi misti wajib kudu bari nangtung teh keur nu mampu teh dina salat fardu dina salat sunat mah sok sanajan mampu keneh nangtung rek salat sunat bari diuk gepek ngan tadi ganjaranna dibikeunna satengahna urutanana lamun mampu nangtung teu mampu nangtung diuk nu paling utami iftiros sapertos urang calik antara sujud 2 iftiros ngaranna eta salat bari diukna utamina bari kitu sok sanajan salat bari diuk rek sila oge mangga geuningan calik iftiros pangutamina keur salat nu bari calik sabab lamun calik iftiros babari rek sujud teh sok lamun bari sila sok sanajan sah rek sujud kapan kudu tulap tilep heula suku ari geus calik iftiros mah tinggal turun babari gitu. Lamun teu mampu diuk ittija naon ittija teh nyangkere urutanna kitu nyangkere teh kumaha jiga urang madepkeun mayit dina jero kuburan padepkeun ka kiblat eta ngaranna mutoje nyangkere teu mampu kitu bari nangkarak ganjel mastakana ku bantal atawa sina nyarande tonggongna ameh dipadepkeun ka kiblat kumaha ngalaksanakeun rukun salatna samampuhna lamun conto diuk teu bisa turun erek sujud geus ku isyarah kumaha dongko ngan kade dongko jang ruku jeung dongko jang sujud kudu beda lamun dongko jang ruku sakieu dongkona dongko jang sujud mah tambahan jadi leuwih handap supaya ngisarohan ngabedakeun antara ruku sareng sujud teu kudu turun ka handap ari bener teu mampu mah teu naon-naon kumaha eta nu bari nangkarak mampu misalkeun nangkarak urang teh salatna nangkarak mampu rada cengkat saeutik sok cengkat isyarah ruku mampu keneh cengkat sok isyarah nu beda isyarah sujud teu mampu keur ngangkatna enggeus we kieu nangkarak we enggeus sok berjalankeun rukun salat minimal atuh kieu beres Fatihah ngiceup urang teh nandakeun rek ruku tuluy lisan urang maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi beres deui ruku sok ngiceup deui ai bener teu bisa cengkat mah nu penting aya isyarah pindah tina hiji rukun ka rukun anu sejen kade tong sangka moal ngalaman bisa jadi urang nu kitu bisa jadi urang nu ngurus jalma nu gering sedengkeun ari salat salagi masih kene aya akal sehat salat mah wajib sok sanajan ngaberjalankeun rukun salat
ku emutanana geus teu bisa walakaya tapi aya keneh akalna teh aya keneh sok harewoskeun Pak mah kini punten tos lebet waktu salat kumaha cenah wuduna dari puh dieu kok teu kudu wudu geus lihormatil waktu riweuh kudu mawa ka WC diwuduan di dinya teu bisa da sagala nerap teh dina awakna maklum keur gering geus sok bejaan tos lebet waktos duhur misalkeun ku ente teh di harewosan yuk urang salat bari harewoskeun ti mimiti niat nepi ka salam sok tungtun ari bener aya keneh mah akalna lamun geus eueuh akalna teu kudu salat di salatan paling oge gitu pae eta mah ta eta sakamampuan mampu bari nangtung misti wajib kudu bari nangtung ngalaksanakeun salat fardu eta diantawis kawajiban atau napi syarat nu kudu cumpon samemeh prak ngalaksanakeun salat sabab ari syarat nu kudu cumpon samemeh prak ibadah beda jeung rukun atawa kaparduan eta mah kudu ayana teh dina prak-prakan ibadah jiga kamari purudul wudu ayana dina prak-prakan wudu tah rukun salat ge atawa purudu salat ge nu aya dina jero salat Furudus sholati ari pirang-pirang farduna sholat atawa rukun sholat aniyatu eta niat wa takbiratul ihrami sareng takbiratul ihram wa qiraatul fatihati sareng maos Fatihah bil basmalati sartana bismillah wa tasdidati sareng pirang-pirang tasdidna al arba'a asyarota anu 14 tu langsung karena dina sapinah mah di paslun-paslunnya surutul fatihati tasdidatul fatihati di paslun-paslun ta ieu mah dilangsungkeun wa ikhrajid dhodi jeung ngabedakeunana dhod minal dhoi tina dho tegasna makharijul hurufna kudu alus walaisa jeung teu aya fil fatihati dina surah al-fatihah naon dho an huruf dho aya ge walau dho sanes dho suma ruku'u teras ruku wa yajibu sareng wajib naon ayan hania yen dongko jalma bihai sutanalu kusakira nepi naon rohatahu dua dampal panangan jalma ruk bataihi kana dua tuhur jalma wayat ma'innu sareng gawe tumaninah jalma pihi dina ruku' wujuban barina wajib hatta taskuna sehingga narima cicing naon a'dha'uhu pirang-pirang anggahota na jalma sumal i'tidalu teras i'tidal wayat ma'innu sareng gawe tumaninah jalma pihidina i'tidal wujuban barina wajib suma sujudu teras sujud marotaini kalawan dua uwihan wal julusu sareng calik baina sajdataini di antara dua sujud
wayat ma'inna sareng gawe tumaninah jalma wujuban barina wajib fil kulli dina saban sahiji wayam alu sareng midamel jalma bakiyar rokaati kana sasesana pirang-pirang rokaat. Alhamdulillah. Kadzalika etanya kitu deui purudus sholah. Kadzalika etanya kitu deui saperti purudus sholah. Sok baca ulah logatna. Dina maqalah nu ieu bade nguningakeun rukun salat. Ari ngaran rukun prak-prakan nu aya dina praktek ibadahna. Lamun salat berarti prak-prakan nu aya dina jero salat. Eta ngaranna rukun. Di dieu teu dinomoran. Pertama niat. Wa mahalluha alqalbu. Nah make kudu dina hate niate. Sabab ari ngaran niate qasdu. Ari qasdu teh ngamaksud. Ari ngamaksud layakunu ila bihi teu bukti ngamaksud mah lamun lain dina hate. Ngaran-ngaran ngamaksud pasti tempatna dina hate. Berarti niat oge tempatna di mana? Hate. Lain usoli kade, urang maca usoli eta mah lafad niat, usoli fardol isya mah lafad niat disebutna. Anapun niat mah urang ngamaksud migawe dina hate. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Dina hate kitu nate ngamaksud migawe. Lamun salatna fardu minimal wajib kudu ayat 3. Kawajibanana ayat 3. Hiji qasdul fi'li, 2 ta'yin, 3 fardiyah. Mana qasdul fi'li? Niat abdi. Nah, sejak abdi salat. Niat abdi salat qasdul fi'li. Tuluy ta'yin nangtukeun salat naon? Niat abdi salat fardu isya. Ta isya teh ngaranna ta'yin. Fardiyah tuluy we fardhu lillahi ta'ala. Rek salat anu 5 waktu, rek salat nu dinadarkeun, rek salat janazah. Karena eta fardu kabeh, salat nu 5 waktu wajib fardu,
salat nu dinadarkeun sabab dinadarkeun jadi fardu nu tadina sunat oge. Salat janazah fardu sarua atuh dina niatna minimal kudu aya nu tilu bieu qasdul fi'li ta'yin sareng fardiyah. Lamun salat sunatna nu ngabogaan waktu atawa salat sunat nu ngabogaan sabab kudu aya dua minimal qasdul fi'li jeung ta'yin. Niat abdi salat sunat ba'diyah isya, niat abdi salat sunat duha ta'yin jeung qasdul fi'li jeung ta'yin. Lamun salatna salat sunat mutlak cukup hiji qasdul fi'li wungkul niat abdi salat geus we kitu. Ta eta niat. Wa takbiratul ihrami nu kadua takbiratul ihram. Ta ieu nyambung jeung nu bieu. Ari takbiratul ihram mah rukun bangsa qauliyah, bangsa ucapan. Ari niat mah bangsa qalbiyah, bangsa hate. Sabab rukun salat tilu rupa. Aya nu qalbiyah, aya nu qauliyah, aya nu fi'liyah. Aya nu bangsa hate niat eusina, aya nu bangsa ucapan, aya nu bangsa pagawean. Rukun salat teh. Takbiratul ihram kaasupna kana naon? Rukun salat bangsa ucapan. Makana aya geuningan paslun khusus surutu takbiratul ihrami. Aya syarat-syarat takbiratul ihram. Manawe diantawisna bilabdoeni kapan? Ku dua lapat bilabdil jalalah wa bilabdil akbar. Ku lapad Allah jeung ku lapad akbar. Takbiratul ihram. Teu meunang diganti sok sanajan ku terjemahna. Ceuk ente nu salat talika takbiratul ihram Allah anu maha agung. Teu bisa. Atawa diganti ku kalimah Arab nu sejen Allahus somad. Ulah misti ku lapad Allah jeung ku lapad akbar teu meunang diganti. Eta dina takbiratul ihram tah timimiti urang ngucapkeun hamzah lapad Allah nepi ka ra na lapad akbar dina hate di dinya naon teh niat lisan urang maca Allahu akbar dina hate niat gitu niat dina salat. Aduh da ieu teh geus diajar ka mana-mana geus nyorogkeun tapi tetep keukeuh teu bisa ngucapkeun Allahu akbar mah teu mustahil kituna teh. Maka sok make bahasa azam teu naon-naon. Bahasa azam teh kumaha? Allahu akbar dihartikeun gitu. Ku bahasa Indonesia, ku bahasa Sunda. Lamun bener-bener teu bisa ngucapkeun Allahu akbar kitu teu bisana teh geus ka ditu ka dieu ngaji, geus ka ditu ka dieu sorogan, geus ka ditu ka dieu neangan piwuruk tetep keukeuh teu bisa nya enggeus terjemahkeun teu naon-naon. Atawa bi ayyi lugatin syaa ku bahasa naon wae bebas. Aduh da abdi mah tiasa oge bahasa Inggris wungkul bek teu naon-naon. Ari bener teu bisa ngucapkeun Allahu akbar mah. Tah lamun ayeuna bener teu bisa ngucapkeun kalimah Allah jeung kalimah akbar pedah ceuk nembe bisa ku bahasa azam ku diterjemahkeun patarosanana bahasa mana nu pangalusna. Lamun leres teu tiasa ngucapkeun Allahu akbar pangabdolna bil farisiyati ku bahasa Persia. Eta urutan pangabdol sabada Arab. Lakinil afdolu bil farisiyati wa ingkana bi ghairi lugati sok sanajan lain urang Perancis urangna
sok sanajan lain orang Persia lamun bener teu bisa ngucapkeun Allahu Akbar sapi manaeun tapi da teu mustahil aya jalma nu kitu kumaha eta sabada kitu naha kena keneh kawajiban ngaji sorogan ngucapkeun Allahu Akbar atawa henteu tetep tuluikeun berusaha supaya bisa ngucapkeun Allahu Akbar sok sanajan tadi menang ku bahasa nu sejen jadi kudu lapan ku lapad Allah jeung lapad akbar sakali deui takbiratul ihram teh kaasupkeun rukun qauliyah bangsa ucapan kumaha eta ngangkatkeun pananganna jadi rukun atawa henteu jawabanana henteu eta mah sunnah ngangkat dua panangan teh hijina takbiratul ihram dua rek ruku tilu i'tidal opat cengkat tina tasyahud awal sunnah ngangkatkeun dua panangan alusna mah kieu dampal panangan teh sarua jeung dada madep ka kiblat kieu berarti tah alusna mah kieu jempol teh diadekeun kana panghandapna cepil pang abdol nate gitu ngangkatkeun dua panangan teh saupami mampu dipapakeun papak teh kumaha lempeng teh tina bitis kana kelek tak kieu lamun lalaki nah mun mampu gitu atuh moal bisa nyantel teu kudu nyantel kana ieu mah teu kudu teu jadi syarat ari nyantel jempol kana mah asal lebahan ieu we gitu lempengan cepil Allahu Akbar nundana mah bebas contoh ente geus takbiratul ihram erek kieu deui mangga bade kieu mangga gitu nganu paling abdol kieu aya nu di paling higir aya nu di tengah luhureun hujal handapkeun dada bari dua ramo di dieu tah nu pang abdolna gitu. Jadi bade ka mana wae mangga gitu dua tah takbiratul ihram wa qiraatul fatihati bil basmalati wa tasdidatil arba'a asyarata wa ikhrajid dodi minadz dzai wa laisa fil fatihati dzaan syarat rukun nu katilu sabada takbiratul ihram nyaeta maos Fatihah kade tingali bahasana Qiraah teh kieu ngaluarkeun soanten naon anu dibaca kaluar soantenna tah eta qiraah ngaranna urang ningali wungkul kitab ari cangkem marobah jika bener keur maca tapi teu kaluar sora eta mah lain qiraah can asup qiraah lamun dina salat kitu nya naon sababna teu disebut qiraah kur kenyom wungkul teu kaluar sora sabab syarat dina rukun qauliyah ayyusmi anapsahu mere denge kadirina sorangan kudu kadenge ari nu kadenge naon kenyom atawa sora atuh maca teh kudu kaluar sora lamun rukun qauliyah dina salat ya hukum asal ngaji ilmu tajwid teh fardu kifayah ngan di dieu bil basmalati aya bahasa wa tasdidati al arba'a asyarata wa ikhrajid dodi minadz dzai hiji tasdidna dua hurufna ari ngatur bacaan ayana dina ilmu naon dina ilmu tajwid bisa apal maca tasdid teh kumaha bisa ngabedakeun makhraj dha jeung dha
ladang ilmu tajwid aya makhorijul huruf. Secara hukum asal tajwid teh diajina fardu kifayah. Ngan urang butuh kana ilmu tajwid, blebahan mana butuhna? Sabab lamun bacaan Fatihah teu make tajwid moal sah Fatihahna. Ari Fatihah jadi rukun dina salat, atuh simpulna lain fardu kifayah deui ayeuna mah. Ngaji tajwid teh jadi fardu ain. Sabab ngadukung kana ngesahkeun bacaan Fatihah dina nalika keur salat. Gitu. Mantap. Lain erek ngadu sora ngaji tajwid teh. Bonusna sora alus mah. Nu paling intina mah eta bisa ngaluarkeun huruf tina makhrajna, syukur bisa kaluar jeung sifatil hurufna, bisa apal mana mad asli mana mad far'i, mad wajib mutasil mah kudu sabaraha harokat, mad jaiz munfasil mah kudu sabaraha harokat, kan ayana dina ilmu tajwid. Makana ilmu qiraah teh penting. Sarua pentingna saperti ilmu salat. Sabab dina salat oge aya rukun qauliyah. Ari rukun qauliyah dibaca, ari macana kudu make ilmu tajwid. Taya 14 cenah tasdidna teh ku musannif langsung dibocorkeun. Wa ikhrajidz dodi minadz dzai, sing bisa ngabedakeun cek musannif antara dho jeung dho gitu. Naon ngaranna teh ari gigir teh naon? Makhraj dho teh ti gigir kapan naon ngaranna teh arobna teh? Min naon? Alah subhanallah hilap deui. Tigigir kapan? Tigigir belah dieu. Ngan moal aya deui nu paling pasihatna ngucapkeun dho kecuali Kangjeng Rasul. Mantak dina tajwid sok bukaan. Tiasa tigigir katuhu, tiasa tigigir kenca, tiasa oge ti duanana. Gitu. Soanon dina nadomna teh sahabat Umar khususna aya bahasa kitu. Sekalipun sahabat anu nguping langsung kana lisan Rasul ngucapkeun dho, tetep sahabat ge teu tiasaeun sapasehat Kangjeng Rasul. Ngan lain harti urang ulah ngaji ilmu makhrijul huruf tetep da kudu berusaha urang ge nguningakeun dho teh kitu. Ngan ieu mah lamun rek dibundang banding pasihat jeung teu na, nu paling pasihat mah Kangjeng Rasul maoskeun huruf dho mah. Takade cek musannif teh sing bisa ngabedakeun mana dho mana dho gitu. Sabab beda makhrajna. Ente apal bacaan salat cik ladang nalar ku sering ka kuping atawa meunang maca awalna baheula keur diniah lamun pernah diniah di wuru kanana langsung maca tulisan atawa ditalarkeun kan lolobana. Tapi sok ayeuna geus umur sakieu we pernah henteu sakali we naon nu katalar dibuktikeun jeung tulisan aslina. Naon margina kedah kitu? Ngadangarana ge modal denge. Jiga kolot kieu maca surah An-Nas eta da keukeuh mimna teh dipanjakeun wae malikin nas. Padahal kan lain kitu. Malikin pondok kapan beda jeung maliki yaumiddin beda deui eta. Nah.
maklum geus kolot dibenerkeun sakalian ngaji dibenerkeun bubar ngaji poho deui kitu deui we pas tahlilan teh malikin nas geus kana mikeun oge urang teh aurodna ngahaja malikin nas eta dae da angger we tabisi kitu mantak naon nu katalar buktikeun jeung tulisanana naon sababna dina kalimah Arab teu kudu beda huruf beda harokat wae bisa jadi ngarobah makna komo ari beda huruf mah beda harokat bisa jadi robah makna ente ngaji sorof aya mabni majhul jeung maklum mabni fa'il jeung maf'ul contoh nasoro mah artina teh geus nulungan nusiro mah artina teh geus ditulungan cik beda henteu beda padahal ukur robah harokat wungkul matak lain tasdidna wungkul hakikatna mah harokatna kudu dijaga dina bacaan rukun qauliyah teh hurufna ulah digunta-ganti geus sidik ari tasdidna mah da bieu oge dielingan ku musonib kade kalangkung tasdidna tapi kade lain harti salat ente salat ayeuna kudu bari nyekelan buku bari maca rek ngabuktikeun jeung tulisan lain harti kudu kitu naon nu geus katalar sok buktikeun jeung tulisan bisi aya nu lepat harokat bisi aya nu lepat baris huruf makhraj panjang pondokna jika engke bulan Ramadan sok maca lam yahtalimnya cik betungtung ente macana hadil khoso isu hadil khoso iso isu lolobana mah salah cek ilmu nahwu mah khoso iso bener nama hadil khoso iso fahfad takun amina min syarrina riwasurroki wa mimmihani tamaca eta we kan modal deh ngepedah geus witir unggal tarawih sok dibaca jadi katalar we ku sering buktikeun jeung tulisanana tingali halaman 3 sarah ayeuna bidayatul hidayah ayana doman eta lam yahtalim bisi salah maca ente dor tarik lam yahtalim bali salah leuheung di dieu palebah urang geus jadi ajengan di lembur kumaha geus jadi bunyai di lembur maca lam yahtalim bari salah masyarakat ayeuna pala linter aya nu beda saeutik ge walah di ngewaanna teh luar biasa kade tong dianggap enteng ilmu bacaan teh penting pisan gitu mantap tahadus bini mah kunaon di Riyadul Ulum mah meuni sagala diaji kapan keur salat gitu tajwidna meuni didares makhrajna meuni didares bahkan jeung lagam-lagamna oge meuni dianca hayang alus bacaan urang teh dawuh Allah warattilil qur'ana tartila tong disangka eueuh padilahna khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allama eta teh jadi golongan nu pangalusna jalma nu ngawurukan bacaan Quran jeung jalma nu ngaji kana bacaan Quran itu ta eta maca Fatihah teh rukun qauliyah kade diriksa tasdidna diriksa barisna diriksa makhraj hurufna meh teu salah macana dawuh Rasul la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab teu kaasup salat tegasna teu direken sah salatna lamun jalma teu maca Fatihah lamun jalma maca Fatihah tapi teu bener lamun jalma maca Fatihah tapi teu make ilmu tajwid teu sah Fatihah atuh berarti rukun salatna teu sah rukun salatna teu sah berarti salatna oge teu sah itu tadi ilmu bacaan sumaruku telas ruku wayajibu ayan haniya bihai sultana lurohat tahuruk batahi wayat mainu fihi wujuban hatta taskuna a'dhahu
rukun salat salajengna ruku. Kaifiyahna wajib ayan hania lamun mampu. Ayan hania teh dongko. Bihaisu tanalu rohata huruf bataihi. Ade. Dongko ngan papak terata terjadi kewajiban ari rata mah. Tonggong rata kieu terjadi kewajiban. Da teu akur kabeh. Aya nu rada kieu kapan tonggongna teh aya nu bener bisa lempeng kieu. Nu jadi kewajiban mah eta ayanannya dongkona. Bihaisu tanalu rohata huruf bataihi. Nah, di keur ngaji naon kamari teh pode asa pernah ngajelaskeun nya. Nah, urang geus beres maca surah lamun maca surah atau geus beres maca Fatihah lamun teu surah. Ceuk tadi rek ruku oge sunah ngangkatkeun dua panangan Allahu Akbar. Ayat hania teh dongko teh ya. Bebas dongkona mah kumaha kasehatan tonggong urang. Nu abdolna ieu direnggangkeun nutupan dua tuur. Nu abdolna deui ieu tonggong lempengkeun saperti papan mun dina rian mah. Sing jiga papan dina pada lempengna lamun mampu lempeng. Pengker mastaka sing papak ejeung tonggong gitu. Jadi tanggah kieu ulah dongko pisan kieu ulah mastaka. Nu abdolna kitu. Kade kalangkung tumaninahna kitu. Ta ieu kade sok kapohokeun. Memang di urang taraweh imam nalila teh teu pati payu. Komo di santri lalaki mah. Urang mangimaman awewe kakarage beres isya. Sia mah geus lamyah talim deui. Teu kabayang eta barudak salatna jiga kumaha. Yeuh, ari tarawih teh harti asli sok bukaan kamu sok. Tarawih teh salat nyalse. Hartina teh salat santai. Mana rek ka mana? Da bubar ti heula ge moal langsung ngaji ieu moal, anggar we nungguan. Gitu. Nu antukna kalah mere madarat nu loba ka batur, jadi gandeng. Acan nu jahil mah nyenget petasan. Kalah loba madot rek ka mana atuh? Gitu. Dahar enggeus bieu tos magrib. Wareg kene pira kurek jajan deui mah erohna keur salat kene kapan? Rek kamarana. Pan aya tumaninahan dina salat teh. Tapi da teu nyalahkeun meureun mantak kitu ge ente mah geus bisa tumaninahna. Saking ku geus lila diwurukan salat ti leuleutik jadi tapis gitu. Jadi teu payu salat lila teh. Tukang meuni cegekan teh kapan urang teh ku akang teh di papatahan ti leuleutik salat teh ayeuna geus gede geus tapis atuh Kang. Wajar we teh sakitu mah. Lain kitu. Lebar. Gitu. Sok sanajan sunah pangkatna. Lebar. Wayat ma'inu pihi wujuban tuh. Leuheung lamun apal tumaninah teh kumaha teh salat teh. Cik kumaha patokan tumaninah? Saktatun tu patokan ge teu nyaho. Ere kumaha tumaninah ente? Tong riweuh hayang salat riweuh, hayang salat tere. Saktatun qasiratun. Cicing sakedeung sabada rengse anggahota badan cicing dina tempatna bi qadri subhanallah saukuran maca subhanallah. Tah lamun geus keruku kieu contoh tumaninah teh ya. Urang geus sedongko dam dua dampal geus nutupan tuur ieu geus merenah. Eureun sakedeung bi qadri subhan tah eta ngaranna tumaninah. Ari ente lamun tarawih kieu langsung kieu langkung. Aya tumaninahan eueuh. Rek ka mana ceuk urang ge? Moal loba nanya ka mana we wungkul? Rek ka marana gitu.
Meni asa diudak malaikat Ijroil salat. Ada ya nu garede sing kadenge. Imaman tarawih teh teu kudu rurusuhan nya sewe ka mana. Bisi kabawa ka lembur urang mah karunya. Bisi kabawa ka lembur dar ente ditah ngimaman. Biasa ngimaman di dieu bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dhalin bin. Kaburu di baledog batur sia di lembur. Bade kamarana tuh kase prarusuhan bisa netepan teh gitu. Nyal sewe dah sewe. Ngaji moal waka da angger nungguan. Ngagandengan kalah madaratkeun batur kapan. Geus urang mananya teh rek kamarana geus sakitu lah. Sumal itidalu ayat main nupihi wujuban sabada ruku aya di rukun salat ngaranna itidal. Lamun tadi Fatihah kaasupkeun qauliyah itidal ruku mah kaasupkeunana fi'liyah jeung sujud jeung calik tuluy naon deui nya sakitu. Ruku i'tidal sujud calik antara sujud dua jeung tasyahud akhir. Eta tasyahud akhir calik tasyahud akhir gitu. Tasyahudna mah qauliyah, calikna fi'liyah eta. Eta disapalihna rukun salat. Sakitu lah wallahu a'lam.